Nanti ilu poe geus beuleh ya. Rakyat dijanji murulu, aku akan membela wong jelek, aku akan membela wong lemah. Geus ngedok menjadi pamimpin eling ka rakyat. Heuh. Hari-hari we geus jadi mangadun culang cileung itu dengan palingeun. Kadang-kadang paranjang koko jadi bangsat. Amit-amit. Dina TV geus bosen kan dina TV. Lain bos nu boga we TV. Hah? Awas nu boga we TV. Lu jangan ngeledek sama gua lu. Bos nu boga we TV apa? Emangnya gua nggak punya TV? Ya punya dong. Kalau punya sabarahain. Dewek mah TV tara gede-gede sain we. 24 tahun sekarang bener 24 ini di kredit. Lain eta sain kumaha ngalajona. Dalajona cokot teh ngekieu deui euy. Dina TV geuningan aduh para elit politik kabahas geunaan politik. Oh, lewek lalajo gitu. Cuk yuk gitu. Sebelah dia teh belah dia gitu. Pasti kudu tengah gitu. Ai rakyat leutik nu teu nya kana politik nolot ya. Kita ngomong ke naon si jurig teh. Dai rakyat mah teu butuh bau sungut henteu, rakyat mah nu penting beuteung seubeuh, pake pageuh, murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin, eta jurig bejakeun cek aing jurig. Rakyat mah nu penting mah gitu. Ulah lobating ya kulantaran leungeun dua sungut hiji teh urang teh kudu loba gawe lain loba ngomong. Lamun kitu sungut tina beungeut aya 70 kakara pek loba ngomong. Orang aya teori. Bener akal. Aing mah mending kenal lagi si boy. Jeung sarung men. Geus bosen aing euy. Da rakyat mah naon atuh da rakyat mah keneh dulu. Ya. Bagi dia bagi maranaha bebulian. Komo ayeuna rek munga. Sagedeung deui aing puasa. Naon? Aing mah